Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarung kamangsa kalarung. Ayeuna bagian anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngara teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarung bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna? Sora cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Sinta, ganjang keluar heula cu, keluar. Ceuk Ki Janggot Hejo mepeskeun rasa kaheran Andika. Kalayan teu pati lila, reket bray, pantong enggon teh muka lalaunan. Tidinya langgeor keluar saurang wanuja geulis. Awakna sampulur jangkung lenjang, papakeana sing sarua biru, buukna hideung melas, ngarumbai sama tak-tak. Panona curuleuk herang, bibirna endah, bari nyebarkeun imut ngakelenyuk anu kareueut ka Andika. Sakadapan mah Andika ukur molohok, nenjo geulisna eta wanoja. Seeutik oge dirina teu nyangka yen si Aki Janggot Hejo bogaeun incu nu sakitu geulisna. Sabot keur kitu si Aki pok ngomong, Andika, meunggeus deuleu ulah jalalatan kitu. Awas mun macem-macem urang ajar ka incu Aki, moal teu dipotongkeun ta duhur teh deuleu. Dikitukeun ku si Ki Janggot Hejo, Andika langsung sadar, beungeutna bareubeureum, bari kuram kireum pok nembalan. Hapunten Ki, nah ari ieu saha? Atau memang ieu alasan Aki pang ngajak kuring ka dieu Ki?
Ditanya gitu Ki Janggot Hejo jadi ngadelik ke Andika. Dasar lalaki mata karanjang, tujuan gula mah lain kadinya aja. Ieu mah inju aki ngarana Sinta Banu resmi dulu. Andika nyengir semua era saterusna ngaharewos kasih Aki. Ki, kuring teu nyangka Ki euy, Aki boga incu meuni geulis kieu. Sabenerna naon atuh tujuan Aki pangna moal kuring ka dieu ari lain rek dijodohkeun ka incu Aki mah. Ulah zog GR sia jalu. Tujuan Aki mah lain eta. Tapi tujuan Aki mah rek nita hidup pikeun ngabedakeun cai talaga. Sing ingat waktuna ukur 2 poe. Lamun liwat ti eta berarti hidup bual bisa nepi ka pucuk gunung Barata. Bedakeun wayahna cai talaga. Naon? Anu leres Aki nyarios teh Ki. Piraku jauh-jauh ke tempat ieu ari ngadon ngabedahkeun Talaga Wungkul mah Ki. Sugan edan micenan waktu teu parugu wungkul. Aduh, bener Ki. Kitu kukulutusna Andika. Hatena ngarasa jengkel. Padahal tadi nama meuni geus bunga sabab panyangkana rek dititah maturan Nyi Sinta. Dina pada eta nalika Andika rek kukulutus deui, dirina jadi ingat kana amanat ti Resi Wirakrama. Akhirna Andika ukur bisa ngagarewan buukna anu teu gatel. Nempo kaayaan kitu Nyi Sinta Banu resmi jadi nahan seuri, dumeh ngarasa lucu nenjo tingkah paripolah Andika nu katempona jengkel dumeh dititah ngabedahkeun talaga ku akina. Gancangna carita nalika cunduk kana waktuna Andika daek teu daek kudu ngalaksanakeun tugas ti Ki Janggot Hejo. Najan bari jeung jengkel Andika tuluy ngagejebur teuleum kana jero talaga. Maksudna rek naengan saluran pangbuangan. Untungna talaga teh teu pati gede tapi cukup jero. Sayeuna ngagenyas herang semu biru matak seger kana badan. Hanjakal sanggeus sadalila Andika teuleum maneh teu manggihan saluran pangbuangan eta talaga. Bari jeung dilimpudan ku rasa kabingung, Andika gancang ngalacat deui ka sisi talaga. Ambe alamat picilakaeun ieu mah. Mun aing teu bisa ngabedahkeun ieu talaga. Tapi kumaha carana? Dari ditawu mah teu mungkin sabab lain sumur leutik ieu teh. Hayang nyao rek ku cara sejen. Aing rek ngagunakeun salah sahiji ajian tina kitab daun lontar. Kitu gerendengna Andika. Saterusna Andika diuk sila bari sidakep dina luhureun batu hejo handapeun tangkal caringin perak. Katempo bibirna kunyam-kunyam, hate jeung pikiranna dipuseurkeun kana hiji tujuan, nyaeta hayang ngabedahkeun cai talaga. Wush, teu lila ngadadak cai talaga ujug-ujug muih tarik naker. Beuki lila teh caina beuki jadi muncugug ngangkat ka luhur jiga rek tsunami. Sanggeus kitu bluar, cai talaga nu sakitu lobana teh muncrat ka luhur kaangkat nepi ka sasaatna. Andika narik napas sugema nalika usahana ngabuahkeun hasil. Kalayan dibarengan ku rasa suka ati, manehna gancang nangtung tina silana. Tapi dina pada eta panonna jadi manco ka tengah talaga nu geus saat. Sabab di dinya katenjok aya pedang nancep di warangkaan. Warangkana dijieun tina kulit macan. Ai. Nah jadi aya pedang. Kapan sidik sawaktu aing teu leumah tadi teu manggihna naon. Buah-buah ieu maksud si Aki. Pangna aing dititah ngabedahkeun ieu talaga teh. Garendang Andika bari gancang nyokot pedang nu aya di tengah talaga saat.
Sanggeus disidik-sidik tetela pedang teh make ukiran naga. Gagangna tina wajah ngabentuk hulu naga. Nalika serat dicabut tina warangkana. Sapada harita barasat. Cahaya kaperakan ngabarasat nyilokeun kana panon. Atuh gancang Andika ngasupkeun deui eta pedang kana warangkana. Satuluyna mahena indit rek nepungan deui Ki Janggot Hejo di imahna. Sanepina ka imah jati milik Ki Janggot Hejo. Andika tuluy masrahkeun pedang ka si Aki. Ki, mangga nyanggakeun ieu pedang. Kuring tadi mendakan ieu pedang nalika cai talaga tos saat Ki. Naon dibikeun di gagula. Yeuh Andika, eta pedang teh milik hidup deuleu. Sok bawa pikeun maturan hidup salila ngalalana. Ngan kade ulah dibage lalawora sabab eta pedang naga hejo teh lain pedang zamanea. Di dunia kajawaraan eta pedang jadi buruan para jago. Hidup kudu bijaksana dina ngagunageunana eta pedang deuleu. Mangga Ki, hatur nuhun kana kasayana Ki. Pedang ieu ku abdi bakal dijaga supaya teu pindah kana leungeun jalma-jalma anu dolim Ki. Walaun Andika waktu serah terima pedang naga hejo. Gancangna carita caturkeun dina poe isukna. Dina wanci rabun-rabun keneh Andika amitan ka Ki Janggot Hejo jeung Kanyi Sinta Banyuresmi. Najan ari hatena marada hoream dumeh betah keneh. Maklum kapan di tempat Ki Janggot Hejo teh aya wanoja geulis. Tapi dalah di kumaha manehna kudu tetep ngalaksanakeun parentah ti guruna supaya ngajug-jug ka puncur Gunung Barata. Samemeh indit Andika ngaharewas heula ka si Aki. Ki, nitip salamnya keur si Nyai kade ulah kabaturkeun Ki. Dasar Andika Hejo mata teu kaubisan ari nenjo anu muncrang-mencrang teh. Aling geura idit gadi itu, geura idit. Ceuk Ki Janggot Hejo semungusir ka Andika sok sanajan bari aya seuri saulas dina juru bibirna. Para wargi sadayana nincak kana poe katilu tisaprak ninggalkeun padumukan Ki Janggot Hejo. Kiwari Andika anjog ka hiji tempat tegalan anu lega. Kayaan eta tegalan estu lir ibarat di gurun pasir. Eueuh tatangkalan hiji acan, kayaana panas tur bayeungyang. Didinya taya hiji oge tatangkalan hejo anu ngiuhan, nu aya ukur panasna moreretna sang surya. Reg Andika ngerungkeun tarangna nalika nenjo aya sagorombolan manuk bangke hiber handap-handap bari tuluy nyirorot. Kalayan tanpa mikir panjang deui harita Andika laju ngilikan ka palebah manuk bangke nyirorot turun. Barang geus nepi anak gebeg teh. Andika kacedah ngagebegna. Alatan didinya manehna nenjo pamandangan nu kacedah pika keungeunana. Puluhan layon ngagaloler patulayah dina taneuh tandus. Awakna geus mimiti barurup, daging-dagingna geus harideung, malah aya sabaraha bagianna anu geus alancur. Nyesakeun bau bangke anu kacedah sangat pisan. Hawa disabudeureun eta tempat karasa berat. Sedangkeun sangitna bau bangke meh ampir-ampiran ngajadikeun dirina uta. Aduh, naik kejadian naon di ieu tempat.
nepi ka patulayaki ieu layon. Kerendeng Andika bari gancang malikeun awakna. Niat narek balik deui demi nyingkahan tempat anu pinuh ku hawa maut eta. Tapi karek oge salengkah lapat-lapat kadenge aya suara humaragung bangun anu keur nandangan tatu. Sapada harita naluri kamanusan Andika teu bisa nolak. Lengkahna ngarandeg saterusna gura-giru muru ka tempat eta sora anu keur humaragung. Sanggeus nepi tetela didinya ya seorang laki kolot keur sakarat dina kayan awakna pinuh ku tatu tapak sabetan-sabetan pedang. Ya Allah, nya naon anu sabenerna kajadian di dieu. Nasahan geus ngalakukeun tindakan kejem jeung telengas awas kieu. Sahaki, sahan geus ngalakunan aki? Tanya Andika lalaunan nyarita ka laki kolot anu keur sakarat. Kalayan ku sora semu pegat-pegat eta lalaki kolot teh ngajawab. Jang. Dulu nganjang. Salametkeun jalma-jalma nu masih hirup. Cek si Aki leungeunna ngageleter nunjuk kabeh kaler. Ditu aya si bedog setan. Cekel. Ukur sakitu ucap laki kolot eta. Beheungna tuluy pak cekleuk laju ngulapes teu usik deui. Dibarung ku pacampuhna parasaan. Andika teu loba micenan waktu deui. Mahna laju ngacorelat nuju kabeh kaler. Corelat, jeleng, jelegedeg. Bener pisan. Nalika Andika nepi ka tempat anu ditujuna, manehanana nenjo aya sagorombolan jalma make baju sing sarua hideung. Bari-bari kabehna diarikat ku ikat beureum. Dina dadana katempo aya bros gambar tangkorak. Sagorombolan laki eta katempona keur nangtung hareupeun panto gede anu dijieun tina kai jati anu nebing dina sisi gawir. Reg Andika ngarandeg bari nyalingker kana tukangan batu. Tempat aneh naon deui ieu. Asa karek manggih aya panto ayana dina sisi gawir kawas kieu bari aya dina tegalan anu tandus. Jigana ieu jalma-jalma teh jalma kejem anu geus ngabinasa warga anu di tegal tandus tadi. Dina nalika keur kitu saurang laki nu jadi gegedug gorombolan teh kadenge ngagorowo. Ganjang dobrak pantona euy supaya urang gancang nepi ka puncul Gunung Barata kusabab waktu urang teu loba dobrak. Ngadenge kitu Andika jadi curinghak bari ngagerendeng. Ai. Nah aya naon sabenerna di punclut Gunung Barata? Kamana sabenerna losna panto aneh eta? Tah bari ibu-ibu keur aya informasi eta di posyandu eta. Dina pada eta dua lalaki anu menang parentah di gegedugna teh gancang muka paksa panto jati. Tapi anehna sanajan geus diusahakeun kumang rupa-rupa cara panto teh teu regrog-regrog, malah teu ngageser-geser acan, teu usik saeutik-eutik acan. Dasar jadol jigana mangkluk jin anu ngageugeut di tempat ieu masih boga kekuatan padahal kabeh oge geus dibinasakeun. Kitu kutuk kendangna gegedug gorombolan si bedog setan ambek naker. Sedengkeun pikeun Andika beki ngarasa heran nalika ngadenge omongan kawas kitu. Ya Allah,
nya dunia naon deui ieu sabenerna, cek Andika satengah ngagerendeng. Satulina mahena laju lempang ngadeukeutan ka para gorombolan. Atuh pogowe harita Kida Miri si gegedug gorombolan panonna jadi molotot galak. Nalika Nenjo aya saurang pamuda datang ka hareupeunana. Sementara 5 urang baturna gentak taki-taki. Salah seorang di antarana ngaharewos ka baturna. Ieu mah sabeda euy, teu jiga jin. Beda bauna oge euy, teu bau jin. Buah-buah ieu mah geus ngajelema jadi manusia biasa euy. Sarua euy. Dewek oge teu ngambu bau jin. Jigana ieu mah geus blasteran jeung manusia biasa. Tapi moal kitu jin impor mah euy. Ah dasar ilai masuk aya wae ari ngomong teh ah. Mah nya aya jin impor atuh. Temal baturna semu ku kulutus. Harita Kida Miri matana ampir-ampiran teu ngicep merhatikeun Andika. Bari manehna waspada tuluy nyentak. Budak gora. Nari laing jin atau manusia? Samemeh ngajawab, Andika nyengir heula. Na pikiranana jadi timbul hayang ngaheureyan eta gorombolan. Bisi Arandika hayang nyaho, kula makhluk jin anu ngajaga panto karamat eta. Montong ngaheureyan sia. Bisi dibebekeun ta sungut teh sia ku aing. Sangar di laing. Wanohkeun ngaran kula Andika. Sabalikna saha Andika kisana. Nasarua makhluk jin kawas kula. Sabab eta beungeut asa mirip jeung jurig jarian teu mirip jin. Dasar edan kumaha wani camplak ka aing di podaran si ayeuna keneh ku dewek deuleu. Darmin karja gancang beresan ta makhluk euy beresan. Kitu parentah Kida Miri ka anak buahna. Amarahna nguntab dumeh asa dicogado ku Andika. 5 urang anak buah Kida Miri langsung jelung-jeleng narajang bari pada nyabetkeun bedogna sewang-sewangan. Wudud. 5 bedog setan pating salabar ti unggal madhab ngepung ka Andika. Seranganana garang tur bayangan pisan. Maklum 5 urang anak buah Kida Miri mangrupakeun gorombolan bedog setan anu kakoncara kabengisanana jeung kasaktianana. Hudlas. Panarajang 5 bedog setan danget harita mah teu nu mampu noel kan awak Andika. Sebab geuning Andika kacida gesitna dina enggoning nyingkahan tiap serangan. Kanyataan eta tangtuna ngajadikeun rasa heran pikeun anak buah Kida Miri. Sabab karek danget harita pisan jurus-jurus maut bedog iblisna tanpa hasil nyabet. Kaayaana teu jauh beda jeung Kida Miri. Manehna cukup kaget waktu nyaksian kumaha rikatna Andika dina ngolah jurus-jurus silatna. Curelat-curelat hutrang. Tilu serangan bedog ditangkis ku pedang naga hejo. Sedangkan dua deuna labar rek ngahanca pingping. Wudud. Andika gentak muterkeun pedang naga hejona. Putrak. Curalit. 2 anak buah Kida Miri laju ngacuralit. Awakna ngarihruh bari humaregung. Tina tarangna boroboran getih alatan kahantem ku tonggong pedang naga hejona Andika. 3 urang baturna jadi silih pencrong nalika Nenjo baturna ngagoler. Saterusna 3 wanana laju narajang deui sacara bareng. Sret-sret. Jurus 3 bedog setan ningker ganas. Gempurana lir hujan silantang pating kolebat nyacer ka unggal tempat. Wududut. Hiutrang, hiutrang. 3 anak buah Kida Miri bedogna nepi kaceleng. Naceleng nalika bantrok jeung pedang naga hejo Andika. Koloyong. 3 pating koloyong
alatan teu mampu nandingan kahebatan pedang jeung tanaga lapisan Andika. Hiat jeleng Andika luncat bari najongkeun sukuna ngababad tilu urang musuhna anu keur pating barang kieu. Buk jebron deak terak deak krak. Tiluarna ngagoak barina kayan remuk tulang igana, awakna pada namruk teu hudang deui. Edan kurang ajar, rasakeun sia serangan dewek. Hiya curela jeleng wudut seleber. Harita Kidamiri nyeleber ngababadkeun bedog saktina. Bedog setan narajang ganas rek ngahanca babatok Andika. Kekuatan nyabetna teu bisa dianggap enteng sabab dibarengan ku tenaga lapisan anu kacida luhurna. Seowut saking ku ganasna sabetan bedog nepi ka nimbulkeun angin cukup kuat. Andika rikat nyingcat ka kenca, tapi Kidamiri geus bisa maca kana pergerakan lawan. Makana harita Kidamiri gentak ngarobah arah seranganana. Wus burinyai. Seseukeut bedog ka tembo ngaburi nyai saking ku herangna. Sementara Andika jadi ngalenyap dumeh bedog Kidamiri geus tinggal saeutik deui rek nigas beheungna. Untungna Andika kaburu manten ngelok najan sabaraha lembar buukna beunang karompas. Hiat Kidamiri narajang deui leuwih ganas. Bedogna nyuruwuk ngalatak-tak. Hiu hutrang carijeg. Kidamiri ngacarijeg leungeunna karasa ngarei sing sireumeun nalika bedogna ditakis ku pedang naga hejo Andika. Matana bolotot waktu narima kanyataan bedog andalana rompal sabagian. Bangsat ceuk Kidamiri beuki nguntab amarahna. Kalayan dibarengan ku kakuatan sapinuhna, Kidamiri ngagajeleng bari ngaluarkeun jurus-jurus bedog pamungkasna. Jeleng wudud hiu. Gerakan Kidamiri jeung bedogna ka tembongna siga kalangkang saking ku cepet-cepetna. Cacakan lawan-lawana, cacak lamun lawana lain Andika. Tangtuna tita tadi keneh oge pasti geus ngabebatang jadi bugan. Dangat harita Kidamiri bener-bener neunggar cadas sabab Andika hese pisan di alana. Dina hiji kasempetan nalika serangana ngeplos, Andika malah bisa ngagempur balik nepi ka Kidamiri ngajungkal mandi getih. Hiupuk jebrot tras. Pedang naga hejo namatkeun riwayat Kidamiri pabatokna rengkah katebas. Sapada harita bro badan Kidamiri tuluy namru ninggang lemah. Menang sawatara waktu kayaan di eta patempatan jadi rehe simpe. Sementara Andika narik napas semu jero. Dina hatena aya rasa kaduhung dume geus ngabinasakeun Kidamiri jeung anak buahna. Di jero hate leutikna aya rasa karunya. Dirina teu nyangka ieu nalampahan hirupna nepi ka asup kana hukum rimba. Saterusna sanggeus ngasupkeun pedang naga hejo kana warangkana. Andika ngalengkah maju nuju kana panto jati sisi gawir teh. Tapi naon nu kajadian saterusna, Andika jadi kukulutus jeung ngarasa heran. Sabab panto jati nu tadi katempo nabing sisi gawir dumadakan eueuh duka ka manalesna. Edan nya ka mana ngilesna. Andika teureun-eureun ku kulutusna sabab panto sisi gawir tadi ujug-ujug leungit. Sanajan kumaha wae oge mahena geus usaha neangan ka unggal juru, tapi hasilna tetep melongpong eueuh panto nu teangan teh. Nah ka mana eta panto edan teh? Piraku disumputkeun ku jin mah kitu. Cek Andika
bari kahilir kagirang jika hayam arek kendog neneangan panto jati. Sabot keur kitu manehna jadi ingat karena jampe-jampe sakti nu airina kita belum lontar. Saterusna seperti biasa Andika gancang kunyam-kunyam bari sidakep. Panonna dipeuremkeun, bibirna komat kamit bari museurkeun hate jeung pikiran. Teu lila ti harita panghalang antara dunia nyata jeung dunia gaib bray kabuka. Pantonu tadi teu katempo kiwari nembongan deui persis siga teu robah tina tempatna. Tapi nalika panto geus nembongan, atuh teu kanyahoan. Ari ujug-ujug, eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya, ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.